Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sedena pencinta cerita Sunda tanah biringi Sunda sahabat di mana bae alamatna. Kumaha daramang danget ieu wargi pamugi bae sehat jasmani oge sehat rohanina aya dina lindungan tanapi panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipiharep sim kuring siang kalian wargi sadayana juru ngantos-ngantos cerita Sunda dina judul Siri Belaan karangan Kilik sabagian nuka 28 kang dinten ieu. Hanca urang katunda bagian nuka 27 dinten kamari urang nyariuskeun Aki Karsid sareng Salib nu aya di nagara Siluman Orai teh. Harita dipayunan kujin teh nya wargi. Kumaha jeung naik carita mangaulujeng ngadamkeun etang-etang landumpang beberahmana. Yuk nunggaran Sarip teh cek eta jalma bari nunjuk ka Sarip kubu pugu bae Sarip mani merungkut ari nu ngajawab Aki Karsid nu sarua ngarasasieun henteu lepat Gusti ieu pisan pun Sarip teh ieu teh nanging Aki teh kaget betapa sareng salira asa-asa anyar pinang ieu. Nah saha atuh salira teh anu salarosna ieu teh. Aki Karsid deuteup ka jalma nu hiding. Gula jin setra galap. Sobat meduk ratu bombang larang. Aina kula ngahaja datang sababrik ngalamar ka Nyimas Giringsing. Putrana Nyai Ratu. Tapi Nyimas Giringsing can aya datang. Saur Nyai Ratu keur nepungan salakina nunggaran Sarip. Nah bener cek jin teh harita nanya ka Sarip. Ari Sarip lebih kila beki sieun manehna bisi katempuhan buntut maung. Daras pisan Ratu nanging eta mah malam Jumaah da ayeuna mah anjeunna teh daya di rorompok. Bali mapangna abdi ka dieu teh bali nyusul anjeunna manawi aya kitu cenah ceuk Sarip ngawani-wani maneh nerangkeun sanyana. Muhun Gusti tah kitu eta teh kaayaan Nyimas teh ceuk Aki Kuncen. Kula geus ngadenge bejana tapi jan jelas sebab jan aya bukti taina kami marenyaho ieu Nyimas Giringsing teh keur kena katunggaraan sebab menang siksaan ti bangsa manusia. Dagulantaran kitu aina kami rek menta tanggung jawab ti maneh Sarip. Na maneh anu kudu ngajaga keselamatan Nyimas tapi nah nebikeun ka kitu Ampun Gusti Ratu teu pisan-pisan gaduh maksad nyiksa. Nanging sagarupina teu kanyahoan ku abdi dugikeun ka cilaka kitu. Ayeuna mamangga we nyangakeun ka Gusti da abdi mah teu wantuna naon. Upami bade mundu tanggung jawab maulah ka abdi. Kedah ka urang lembur we nu boga dosana tak kitu Gusti. Ceuk Sarip manehna embung disalahkeun da memang teu pipilueun. Lamun kitu mah ayeuna kaula rek ngutus ka rahayat kaula. Bikin males pati ka urang lembur. Rahayat kaula jumlahna ribuan bakal datang kabeh ka ditu. Jeung di Nyimas Bombang larang geus nepungan ka Kakang Ratu Budak Sagara anu ngawasa bangsa Sero. Sakabeh rahayat Sero bakal nyerang ka lembur maneh bakal ngayakeun balitungan. Taina maneh geura bali ulah hayang tepung di jeung kulawarga Nyimas malah meragrakeun talak 3 sakalian. Cek jin setra kala bari molotot ka Sarip menta talak 3 cenah cirining resmi kudu papegatan jeung Nyimas Giringsing. Atuh Sarip ngahulung red ka Aki Karsid nu direret surti pok nyarita. Gusti upami kitu mengkahartos pisan mangayejang Sarip bade ngeragragkeun talak 3
ti ayeuna kapayuan Nyimas Gringsing teh tos sanes tanggung jawab jang Sarip deui segala rupina tos pindah ka ratu anu kagunganana kitu cek Aki Karsid bari ngawurkeun taneuh kana pangcarikan ratu menang 3 kali ngawurkeun. Dadak sakala poek mani merdong Sarip jeung Aki Karsid beureum bari tungkul barang cekat geus aya di urut tadi dariuk dina lukut di riung batu. Kudu kumaha mun geus kieu Aki ye? Sarip sedih. Geus geura balik jang. Ulah lila teuing di dieu. Sakitu ge untung ujang bisa keneh balik ka alaman Nusa. Sabab lamun Nyi Ratu Bandung mah ujang teh kudu cicing di nagara Orai. Nilaras ki, iya nah, make talaras. Aki mah moal ngabobodo, geus hayu urang balik. Sabab Nyimas Gringsing moal bisa diharapkeun deui. Sabab rek ditikah ku jin setra kalah ajeuna. Cek Aki Karsid bari terus balik ninggalkeun makam dituturkeun ku Sarip. Sanggis nempi ka imah, duanana dariuk di tengah imah, bari nyang haripan cai enteh jeung kulub seuk. Sajungjongan mah Sarip teh teu daek nyarita. Lantaran inget wae kana pangalamanana, Tek Muslila ditanya ku Aki Karsid. Jang Sarip, ka dieu mah geus moal bisa ditawar deui. Ujang teh geus ngaragragkeun talak 3 dah ka Nyimas. Taina rek kumaha maksud saterusna Ki abdi teh ngarasa kagok asung tetep hayang boga pamuntangan nu kuat sabab lamun sagawayah mah nasib abdi can karuhan Ki ayeuna oge ti saprak papisah jeung Nyimas Gringsing usaha teh asa susut sarta kana hate teu marean tah kulantaran kitu abdi menta piwejang ti Aki nah kudu kumaha ari ayeuna kamana nya minta tulung Ki kitu ceuk Sarip pikiranana beki sasar sabab hatena geus kalimpud ku lamad murtad kalindih ku lampah musyrik. Mun kitu carana mah berayeun ni teh ka Pulo Majeti di dinya aya pamujaan anu pada ngajugjug ti mana meuni mawa ongkos sing loba sebab sajabana ti jauh teh sasajena ge tara sautik di ditu mah kudu sagalakan ngangke datang lagi moal sautik jujur alitan moal karasa mun teu salah mah kuncena teh Aki Murdasi meta Pulo Majeti. Nah di mana pernah naki nya ini teh ka daerah kidul Tapal Wates Jawa Tengah. Didinya aya kota Cilacap sarta ka kidulna aya laut anu katelah laut kidul. Tadinya pernah na Pulo Majeti teh urut karaton Dewata Cengkar malah menepi ka ayeuna ge anak buahna teh aya keneh didinya. Oh kitu keun ku abdi bade disusul atuh permios Ki. Ceuk Sarip geus teu sabar hayang geura nepi ka nu dijugjug hayang geura anjog ka Pulo Majeti. Sanggis amitan Sarip teh balik ka lemburna. Malah di jalan lagi ti simpang-simpang estu cepet muru ka imah. Hatena rada ngemplong sabab geus meunang pituduh nu pasti yen manehna kudu ka Pulo Majeti cenah. Nya barang datang ka imah terus kukumpul duit keur bekalna. Sanggis dianggap cukup Sarip bebeja ka pamajikanana. Sah,
Akang minta idin rek indit heula. Akang rek neangan guru nu sakira bisa nulungan ka akang. Sabab tisaprak aya kajadian orai teh, hate akang jadi tetentrem gitu. Asa boga hutang, asa boga dosa. Jeung tepati wani yang hareupan mangsa-mangsa nu bakal datang. Kitu ceuk Sarip bari ngekewuk buntelan geus hayang geura bramiang. Rek masantren akang teh atawa rek naon, Kang? Bener sah. Akang rek masantren neangan guru nu bisa mereka tentreman ka akang. Pek wae usaha majalankeunnya. Sabab sagala rupana geus nyampak. Moal aya kakurangan, mun aya naon mah minta tulung ka Ki Cakra. Nya teu naon ari nya mah kitu. Muga-muga we akang teh sing aya anu nyaah jeung asih, sing aya nu nuduhkeun kana jalan nu lempeng jeung yakin dina benerna. Keun urusan usaha mah kuring sanggup ngajalankeun da geus biasa dagang. Cik Aisyah manehna teu boga pikiran kepan, langsung harita mercayakeun kana paniatan Sarip. Syukur ari kitu masah. Taina pisan atuh. Akang rek indit wayahna nya pangbejakeun ka Bi Uci. Akang mah indit kitu. Cik Sarip bari ngajak sasalaman ka Aisyah. Kene ka si bibi mah urang bejakeun, Kang. Geura-bra we rek masantren mah. Sing jongjon jeung sing hasil deui. Leo Sarip teh indit dijajabkeun ku Aisyah nepi kaburuan. Kebenaran di jalan teh truk ngaliwat atuh gancang ku Sarip dipegat. Milu nepi ka Situraja. Ari Aisyah ngejanteng dina lawang pagar. Melong ka salakina nu geus jauh di bawah truk. Ya Allah, muga-muga Kang Sarip teh sing dibere kasadaran. Ulah kabawa ku sakaba-kaba. Ulah kajongjonan neangan harta anu teu maslahat. Muga-muga amprok jeung kiai atawa ajengan nu bisa ngumean patekadanana. Cik Aisyah harita bus di ka imah satuluy nama teu nginget-nginget di salakina, tapi pikiranana museur kana pagawean. Heuleut saminggu ti saprak Sarip indit, tatanggana Aisyah harita ngabejaan ka imah ngahajaman lulusuhan. Atuh pugu Aisyah teriwaseun buru-buru nyamperkeun ka tatanggana. Aya naon Mang Kandi? Pokna bari neuteup. Balong diserang sero Nyai, geura mangga tinggalian caina manilecek. Lauk ngajempling, nu biasana sok pating gudibeg teh ayeuna mah teu aya. Ceuk tatangga nu ngaran Mang Kandi ngabejakeun yen balong Aisyah diranja sero. Iraha Mang Kandi nabot aya sero ka dieu da biasana ge tara aya. Nya biasana mah tara nu emang ge. Tapi ayeuna mah sakabeh balong teh diranjah ulun salamet. Anu Mang Kandi ge beak deui nya Mang. Beak Nyai, keur mangan saeutik anu mang mah. Ayeuna aya sero aneh-aneh teuing. Aisyah ngahuleng manehna jadi inget kana lalakon salakina. Anu kungsi perang jeung Ratu Sero. Basa kerneangan merah dari mak teh. Permiosnya Mang Malila teh rek nyokot pacul. Rek sakalian di saatane balong Mang sugane laukna nyesa. Kitu ceuk Mang Kandi bari ngaleos teu madire ka Aisyah anu ngahuleng mikiran Sero. Sanggeus sadalila Aisyah sadar buru-buru nyamperkeun ka Bi Uci. Anu keur mungkusan dagangan nu digarawe jongjon harita ngajalankeun tugasna. Saeutik aya nu marire ka Aisyah da geus kitu biasana. Sok tempa-tempo kanu digawe. Bi direnela sakadap Bi. Aya naon Nyai ieu teh? Bi Uci leuwaseun terus nyamperkeun gek diuk gigireun Aisyah. Aya kejadian aneh Bi. Balong-balong wae di lembur ieu diranjah ku sero. Kabeh dina peuting tadi. Cikumaha pangemut bibi. Naon hubunganana jeung lalakon Kang Sarip? Balong ku sero. Bi Uci kalamarik nanya. Lain balong nu ku sero dan nu ku sero mah laukna. Ngan balongna diranja sero laukna beak. Ceuk Aisyah bari neuteup.
Oh gitu. Teras kumaha atuh Nyai? Nya naon hubungan anak jeung lalakon Kang Sarip? Sabab bareto teh Kang Sarip teh kungsi nyaritakeun yen geus ngalaman tarung jeung Ratu Sero marebutkeun merah dalima. Taina balong kuring diranja Sero, laukna nepikeun ka beak. Nah ieu hubungan anak atawa eueuh tah bi. Ah nu bareto mah baheula moal menang disarwakeun jeung ayeuna. Moal lah moal aya hubungan anak jeung merah dalima. Jeung di laukna ge can puguh beak. Da caina gede moal kaciri. Tapi nu Mang Kandi ge ledis cenah. Ayeuna rek disaatan. Nya pantes da nu Jang Kandi mah balongna leutik. Laukna ge tangtu saeutik. Ku Sero dua ge geus beak. Is bibi masok ngahina ka batur teh. Bugu kuring mah hariwang jeung asa teu geunah hate ieu teh. Bisi aya itu ieu. Ceuk Aisyah bari terus nyokot duduk ku nyungsung hayang nempo ka balong. Nyai, bade ka mana ayeuna? Rek nempo balong bi, nah nya laukna beak. Nya jung atuh kenelah di dieu mah ku bibi nya. Kitu cenah ari Aisyah ngalios indit ngajugjug ka balong mani rusuk. Barang anjog Aisyah kaget. Lantaran di balong teh loba jelema, malah ampir unggal balong pada nempokeun nu bogana pating kucuprak di balong. Kumaha Mang Kandi? Aya keneh laukna Mang? Nanya ka Mang Kandi bari nyampeurkeun ka sisi balong. Wah, beak pisan Nyai, iwati impun nyesa teh. Keuyeub buruy balut jeung kini-kini. Tembal Mang Kandi bangun sedih. Lantaran kamari tegis ditawarkeun ka bandar lauk emas anu sagede-gede tampah rek dibajongkeun. Tapi ayeuna kali balongna da beak ku Sero teh. Balong kuring ge jigana ti iseun ieu. Palang siang beak Mang. Ceuk Aisyah bari neuteup ka balong, caina tenang eueuh tanda-tanda laukan. Jadi biasa mah bibit lauk emas teh pating soloyong nu sejen ngerab ngalayung. Ameh teu arep-arepeun mending ge bedahkeun sakalian. Nya Mang kuring ge panasaran ieu teh. Da geuning batur ge kabeh dibedahkeun. Ceuk Aisyah bari terus selimpangan dina tambakan balong nu sawates jeung balong Mang Kandi. Bener Nyai, tuh balong Bah Doyot oge sakitu gedena tuh. Jempling laukna mah pan keur dibadahkeun ku putrana kabeh ge heraneun puguh. Ceuk Mang Kandi harita kalacat unggah kana tambakan paroman alum laukna beak. Aisyah buru-buru nitahan nyokot bacul balongna nekad arek dibedahkeun ku sorangan. Tekung selila anu mawa pacul geus datang. Aisyah ngadobolkeun kuluung pamicenan, kengor cai bijil mani ngaguru kawantu balongna gede kuluungna oge badag deui. Gancangna carita balong di saat Aisyah ngahuleng lantaran lauk anu sakitu lobana teh ayeuna mah jempling ukur aya beunteur sagede-gede cingir budak ditamah ku impun lalitik sajongjongan mani baluas teu ngomong-ngomong acan. Mana lauk nanyi? Da mani jempling kieu eta? Ceuk Mang Kohar nu kakara jebul gogna gog gigireun Mang Kandi anu embu ngomong sabab hatena baluas. Cilaka Mang. Diranja Sero Mang. Mang kaning laukna galede pisan. Sabaraha ribu atuh Sero na nepikeun kameakeun lauk Mang pirang-pirang. Puguh Bah Doyot ge heraneun. Sabab boga balong geus taun-taun kakara ayeuna beak diranjah ku Sero mah atuh. Cik Mang Kohar atuh hate Aisyah rada leler sabab nurugi teh lain manehna bae. Keur ngaharuleung kitu lar aya nu ngaliwat terus nyimpang aya ngalajo lauk.
tapi da laukna eueuh Mang Kohar ngareret pok nanya, tas di mana ya jika nu susah Mang Daim? Lain tas di sawah Mang, bingung kuring teh yeuh, ceuk Daim. Nah make bingung lain tare kawin, nya kurek kawinna matak bingung oge. Mangkaning bakal anu dianalkeun beak, lauk ku sero, pare ledis ku beurit. Hah? Ku beurit? Tas di sawah hujang teh? Mang Kohar ruas manehna melang kana pare nu keur Sumedang bekah. Mangkaning teu jauh jeung sawah Mang Daim. Nya mangrek nempo pibuateun tadina mah kala tinggal jaramina geuning. Malah Haji Idi mah katur lengan dipayang ku bujangna ka saung. Nya baluasna nempo pare hektar-hektar beak ku beurit. Ari nu amang kumaha tajang tah? Mang Kohar beki reuas. Blok urang mah kabeh Mang. Masyaallah Gusti. Cenah Mang Kohar ngalengak gulitik gujubar ka balong awakna pinu kulitak. Atuh bugunu area di dinya teh reuaseun malah Aisyah ge mani ngahuleng sok sieun pare manehna ge beak. Mangkan diburu-buru nulungan Mang Kohar dipangku ka darat harita. Sarta dibersihan di tak balongna. Mang Kohar harita jiga nu katur lengan teu ngomong-ngomong siganukeun aku tenung. Ulah dipikiran teuing Mang. Lantaran nu katarajang musibah teh lain urang wae. Sabab nu beungar oge apana rusak. Cik Mang Kandi ngabeberaha teh Mang Kohar sangkan ulang ngalamun teuing. Nya Mang, kuring ge tadina mah reuwas jeung handeuh. Tapi ari geus nyaho kieu mah teh bisa magar kumaha geuning. Da puguh geus kajadian sarta lain sesorangan anda loba batur. Cik Mang Daim milu ngupahan ka Mang Kohar anu masih kene ngajejetreng jiga anu kutenung. Keun wae Mang Kandi sina ngahuleng heula dangke ge geus lila moal burung sadar eta mah reuwas meureun da ku kuring ge sok karasa hate teh sok nyeri. Aisyah milu nyarita Mang menangkeun ka Mang Kohar. Atuh ari aya nu nyarita kitu mapok Mang Kohar teh ngomong dumareuda bangun nu kanyerian. Nya bener Nyai, Mang teh reuwas jeung hanyalu. Ari sabab nu jadi andalan kulawarga Mang mangan sakitu-kituna. Jadi lamun eta rusak teh eueuh deui atuh andalkeun. Mangkaning modalna meunang nginjeum. Sawahna nu batur atuh ari beak ku beurit malapur meureun. Moal ngabubur bubur acan. Sabab parena beak ku batur, dapur teh geus tangtu moal ngebul. Apa nu kieu mah matak bingung eta. Ahina kuringa jentul malah terus ngagejebur, rancucut kawas cucurut ka banyur. Cik Mang Kohar gap kana sirah anu baraseuh urut digebrus kana litak balong. Ah, Mang Kohar mah besok leutik hate kawas lain lalaki wae. Aduh keunai da lain mamang wae kuring ge sarua keur nyeri hate ieu teh. Sabab lauk beak wae. Di imah teu boga pare, ngan ukur cape migawe, mun teu era mah hayang ceurik cara awewe, ngan era bisa disebutkeun FSMR beuki lewe. Ayeuna mah sabar we. Mang Kandi bari terus nyaran deh. Panona melong ka tengah balong, aya anu usik-usikna disangkana aya lele. Imang kuring ge lain sing ngalelewe ieu teh. Dan nya atuh bat nyeri hate. Teu boga pare masa dikere. Dapur lapur moal ngebul. Sabab pare diakan batur. Matak bingung jeung palaur, sieun teu bisa mubur. Tembal Mang Daim tapi bari nyarenge, hatena bet kabeberah, ngadenge kolot ngaromong teh bet hayang seuri. Geus ayeuna mah geura baralik. Ulah mikiran teuing nasib, sabab pare geus beak ku beurit. Najan dipikiran ge moal baralik kaleuit. Ulah sieun teu boga rejeki, sabab Allah Maha Asih. Boro-boro manusia nu boga akal jeung pikir. Najan sateuletik ge teu oleh dibere rezeki. Beuteung teu oleh mutik trik geuning. Buktina beurit teu nyawah oge ente burung mucekil gede hasil.
sabab diri sekian ku Gusti Nu Maha Suci. Cik Aisyah bari terus harita nangtung leos balik ka imahna teu mani reka balong nu geus kosong taya cayan lauk beak taya alaeunana. Kandi jeung Mangkohar di harita carengka terus pating laleos baralik tinggal Daim sorangan manehna ngajentul di sisi balong bari molohok ka tengah balong tapi bibikiranna mah kumalayang ka mana-mani sabab ngarasa heran ku ayeuna kajadian harita heran daya setan naon nu datang ka Jati Putri lauk bareak pare rusak nah jurig mana nu rek hajat ieu teh betasa kabina-bina teuing tegableg dasar rumasa terumasa melakbet miheulaan panen kitu cik Daim bari ka kerot hatena ara teu puguh da parena rusak beurit jigana bae omongan Daim teh aya nu ngadengekeun lantaran ari cacap nyaritana reup langit anggeup gayaan ngadadak pikasieun kawas aya setan nu liar hiuk angin ngagelebuk mani ngaguruhan daruan nebak kana tatangkalan mani pating palenod malah mayan rungkad atawa punggas pating gelenceng Daim leuwas beureng lumpat ka lembur sieun katinggang kalapa di jalan patepung jeung barudak nu pating koceak nyambat indungna sieun ku angin nu ngaguruhan daruan sanggeus aya puluhna tangkal kain rungkad paralak hujan mimiti turun nu akhirna ngagebret jiga dicicikeun ti langit. Urang Jati Putri ngarasa keung kabeh ge sabab aya hujan dadak-dadakan. Gelap dordar matak sieun geludug pati mani ngaguruh atuh teuli lagi cilincang mani ngaguridag ka jalan mani ngaguruh malah ma aya hayam nu palid. Di belah kidul aya kandang domba katinggang tangkal kalapa kandangna ancur dombana kalabur jiga aya nu mawa bae. Urang kocapkeun walungan Cihideung harita teh caah meningal guridag cai kiruh semu hideung malidkeun merian keur diangon teu kaburu kahanjatkeun ku tukang angonna sabab datangna caah teh ngadadak pisan puguh we budak angon teh reuwaseun manehna leungit kasadaran inget keneh ka meri batan ka diri henteu sadar luncat rek ngulungan meri nu akhirna ngaleong ka bawah palid. Kocapkeun isukna urang lembur pating lariung bari jeung bingung. Urang Jati Putri saredih mikiran nasib loba nu ceurik balilihan sabab kalengitan banda nu leungit meri nu leungit domba malah nu leungiteun sapi sagala nu pangsedihna mah nu leungiteun anakna sabab aya nu kabawa caah teak. Nya harita Pak RT jeung Mangkohar baradami di Imah Bahdoyot rek nyawalakeun perkara kajadian-kajadian aneh nu lumangsung di eta lembur. Sabab nurutkeun pamadegan sawatara kolot-kolot eta kajadian teh teu wajar. Asa perlu dipikiran sangkan bisa ditarekahan. Pak RT kitu di ka Abah mangga urang pikiranne ieu teh. Naha naon nu jadi sababna pangna lembur urang ngalaman kieu. Sabab ceuk pamikir kuring mah ieu kajadian teh teu wajar ieu teh. Jadi kawas-kawas mangrupa wawales sabab datangna jiga ngahaja kawas nu hayang puas. Cik Mangkohar mimiti nyarita ngebrehkeun eusi hatena. Ih,
ulah wakan nyarita kitu Mangkohar. Ari badami manyahayu we ngan ulah waka nangtukeun itu ieuna. Ari sabab musibat anu jiga kieu teh bisa wae datangna ti Nu Maha Kawasa nu mere pepeling ka urang. Sangkan urang bisa maca diri, maca alam jeung maca perasaan. Jadi ulah wakan nyalahkeun ka batur. Leuwih hade baca heula diri pribadi. Tah kitu ari ceuk pamikiran Abah mah. Bah Doyot nerangkeun pamadeganana. Ari pamadegan Pak RT kumaha tabata. Mangkohar harita bari neuteub. Kieu eta teh mang nya. Kajadian tumiba ka urang sarerea teh memang kita perlu dipikiran, ditapakuran atawa didenyepan. Sabab bisa wae ieu teh datangna ti pangeran nu mere pepeling ka urang. Bisi urang kajongjonan dina jalan salah. Tapi pikiran Mangkohar bisa we aya benerna, bisa mangrupa wales ti hiji pihak nu ngarasa dirugikeun ku urang. Tapi pihak mana nu geus dirugikeun ku urang tah ieu nu kudu dipikiran teh yo. Tah bener kitu Pak RT, eta pisan nu dimaksud ku kuring ge sabab sawatara ka tukang urang teh kungsi apan maehan oray. Saengkeun eta oray teh sasat aneh dalang ka di dieu mah. Sahanu terang eta oray teh siluman nu marakayangan nu akhirna ngunek-ngunek ka urang. Tah kitu Mbah Doyot jeung Pak RT silileret duanana asa diingatan. Tapi can bari sanangtukeun naha pamanggih Mangkohar teh bener atawa henteu. Akhirna Pak RT nanya di ka Mangkohar, "Ari pamadegan Mangkohar kumaha tah? Na aya hubunganana antara musibat jeung eta oray?" Nya teuing atuh Pak RT, kuring teh bisa nerangkeun. Ngan kuring boga curiga bisi nya kitu. Keur ngayakinkeunana kudu nanya ka kolot anu ngarti kana hal ieu. Cik-cik asa hanya minta tulung. Nya duka teuing atuh. Cik-cik sugan Abah tiasa merebong bolongan. Pak RT ngarelet ka Mbah Doyot nu alita keur ngusapan jangot. Cek beja mah cenah. Di Corenda aya aki-aki nu luhur elmuna. Boga pangarti nu leuwih ti batur. Samalah man Nyi Aisyah ge sok kaditu. Takumaha mun nanyakeun ka eta sepuh sugane aya gunana. Saha ta eta sepuh teh? Aki Cakra nu keur ngorana Bandar Lampit. Oh, Aki Cakra kuring ge wow atuh ka Aki Cakra mah. Da sok madian bako ka kuring. Tena kumaha carana atuh teh? Nareka ditu sarerea atawa rek ngutus wae saurang ye? Cek Pak RT satujun mun minta tulung ka Aki Cakra. Ari keur Abah mah bebas. Rek sarerea hayu, rek salah saurang hayu. Ngan lamun rek saurang sahan kudu kaditu. Dabah mau ream bisi teu bisa ngomongna. Mending sarerea tiluan ngarah regreg, ceuk Mangkohar. Nya hayu sarerea ge tapi rek ilaha inditna. Ayeuna emang pengsase. Nya hayu ayeuna ge di Abah kumaha satuju bah. Satuju pisan Abah mah. Oh syukur atuh. Ya urang ini teh mah. Sang bis asak badami Pak RT sabara kanca arinit ka Corenda rek nepungan Aki Cakra. Sadia jalan galecok ngobrol nyaritakeun musibat nu tumiba ka urang Jati Putri. Pari bea ku beurit, lauk bea ku sero, meri bea ka bawa parid jeung anu ngangonna. Ari bari ngobrol mah limpang teh teu karasa, capena teh teu karasa.
nyaho-nyaho geus nepikan dijugjug. Langsung muru ka Imah Ki Cakra kaparengan urek didatangan teh aya deh keur ngadawung dina golodog jiga nama tas di kebon Aki Cakra teh da calana kalotor ku taneuh beureum. Assalamualaikum. Pak RT uluk salam. Waalaikumsalam. Uluh bagia tuh injang RT. Aya naon ieu mani ragam-ragam ki Aki masyarakat ruas ieu. Aki Cakra nutup harita kan tiluan. Ari Pak RT harita nyeleundeun menjungan dituturkeun ku Mang Kohar jeung Mbah Doyot. Pugunga haja abi teh kieu teh. Sarasna mah waktosna wargi sadena nya kapan. Rupina dipungkas dicekapundikeun ka dieu heula carita Sunda dina judul Siribelaan karangan Kidik Sati Sumedang bagian anu ka 28. Pamugi carita Sunda tiasa katampi kalian kabingaan insyaallah Siribelaan bagian anu ka 28 enjing dina waktu susami pamugi urang sadaya tiasa ditepang-tepangkeun deui. Sakali dina mancen sim kuring mandina mara ngaturkeun nuhun kepada sanana wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.